Tak ayeuna dina konten ayeuna dumasar karena obrolan sareng patani jahe. Mang aya melak jahe jarak tanamnya sabaraha? Yuk orang ngiring melak jahe. Assalamualaikum Sampurasun. Patepang deui di Desa Mulyasari YouTube channel. Dina konten sate acana nu dipasihan judul ngipuk bibit jahe gajah. Abdi melak jahe ku cara diipuk heula teu langsung dipelahkeun dina taneuh. Ta ayeuna dina konten ayeuna abdi bade melak jahe langsung dipelahkeun dina taneuh dina galang. Dumasar karena obrolan sareng patani jahe di wilayah Cimande Cianjur, upami melak jahe seueurna sakintal bakal ngahasilkeun panen 1 ton. Paling seueur oge biasana dugi ka 1,2 atanapi 1,3 ton gitu. Eta tos kawilang sae. Dina sarumpun atanapi sadapur jahe saur anjeunna biasana ngahasilkeun jahe dugi ka 3 ons. Eta angka 3 ons eta saur anjeunna tos kawilang sae. Nah, ayeuna urang cobian di daerah Karawang, daerah nu panas, nu taneuhna ieu khusus di tempat abdi ke kebun ieu mah taneuhna taneuh lempungnya kumaha hasilna tah. Nah, sami sareng nu di Cimande atanapi langkung sae atanapi langkung awon urang cobian we. Yuk urang ngiring melak jahe. Bantosan abdi melak jahe ieu ku cara nongton nugi karengse kana teu acara subscribe, bantosan subscribe nya. Hatur nuhun. Hayu urang pelahkeun jahena. Ya, ayeuna abdi bade ngalogak heula. Atanapi bade ngagowak, atanapi bade ngadamel coblak.
kanggo melakeun jahena. Ayeuna ku abdi bade dikasih pondasi, dikasih heula sekam kanggo dasarna, ketos sekam nembe dilebatkeun jahe, ketos lebet jahe nembe diarugan ku jarami. Ieu galengan tos dipasihan uut badagnya. Enak orang pelakeun jahena. Mang aya melak jahe jarak tanam sabaraha? 25 cm ge cekap. Kalau leuwih sakedik 25 cm teh. Biasa nama gitu. Ieu sajengkal tuh aya leuwihna sakediknya. Sajengkal aya leuwihna sakedik. Satos jahe dipelakeun disimpen dina tempat dina lobang tanam dina goakna dina cublakna. Ayeuna ku abdi bade diarugan deui nganggo jarami sama model kieu tah. Melak jahe beureum tadi parantos rengse, ayeuna majeng kana melak jahe bodas jahe gajah. Ku abi ieu aya 3 perlakuan anu benten nya. Ai jahe bodas mah ieu ku abi diarugna engke nganggo huut badag deui. Tah ieu jahe merah galengan nu kadua ku abi diurugna nganggo lebu tilas ngadurukan. Upami nu ieu galengan nu kahiji jahe merah oge ku abdi diurugna nganggo jarami buruk. Kin urang tinggal perbedaanana kitu nya, mana anu langkung sae ditutupan ku huut atanapi ditutupan ku lebu atanapi ditutupan ku jarami, ke urang tinggal kapayun urang apet deui kontena. Ayeuna abdi bade ngalajangkeun deui melak jahe bodas. Alhamdulillah melak jahe parantos rengse jahe beureum sareng jahe bodas. Nada pidoa ti sadayana pamugi ieu pelak jahe teh jaranten sareng hasilna nyugemakeun. Amin.
mung hanjakalna teh ieu teu sadayana wajangan ti pun guru pun guru ka implementasikeun gitu, kalarapkeun, katerapkeun dina praktek melak jahe ieu. Sakedah mah kitu sate acan disemai teh, sate acan diplak teh jahena dikeum heula ku pungisida supados jahena henteu jamuran gitu, aya supaan nu antukna buruk. Pungisida nu dianjurkeun ku anjeunna nyaeta antrakol. Hatur nuhun ka Pak Guru Patani Jahe nu aya di Cimande Cianjur kana piwujangna, kana elmuna nu sadayana tos dibahekeun ka simkuring. Alhamdulillah eta ilmu aya mangpaatna kanggo abdi. Pamugi kanggo Bapak oge janten hiji amal ibadah sareng kasayan. Amin. Mangga dikantun heula hatur nuhun parantos manco di payeuneun Desa Mulyasari YouTube channel, parantos manco dugi karengse. Hatur nuhun parantos subscribe, parantos masihan jempol kaluhurnya kade entong jempol kahandap. Hatur nuhun oge kanu parantos komentar, kanu teu acan diwaler punten gitu. Sanes lege gitu teh acan kasiwar panginten kumaha emang favorit sareng pacul, antara nyepeng HP sareng nyepeng pacul teh jadwalna padat merayap. Yuk wilujeng kantun patepang deui di konten anu sanesna. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cam.